Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ibadallah rijalallah habizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanallah bi fadlillah wa ya Allah wa ya Anjab wa ya Sadat wa ya Ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa surulillah sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asadati bisyarati wa yaswa'uduna lillah bikashfil hud bi'an aini wa rabbil baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullah maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah ibu menila leuleus kieu nya. Neme uih ieu jogging sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukuran li ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an tusalli alaihi wa shalli ala sayyidina Muhammadin kama amartana bi sholati alaihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'ah wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfan. Bismillah. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Dararamang para ibu sadayana, alhamdulillah di mana kawit dedengan teh iraha kawin. Manya de kawin deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Jazakumullahu khairal ahsana jazakumullahu khairan katsira. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kumangrupi kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadaya, bahkan sanes kanikmatan anu ayeuna hungkul
anu moal kaetang eta seurna kanikmatan upami di etang tikawit urang lahir gubrak ke alam dunya dugikeun ka ayeuna moal kaetang eta nikmat seurna. Tong bujeng tikawit lahir urang ke alam dunya atanapi tina proses urang di lebet patuangan ibunda urang tersayang. Dalah tadi weti sonten tadi dugikeun ka ayeuna wengi moal kaetang seurna kanikmatannya tikawit nikmat sehat, nikmat ngicep, nikmat nyeunghap banyak. Nikmat nyeunghap eta teh 1.400.000 sadinten sawengi teh oksigen teh. Pan urang mah gratisnya. Oksigen teh 1.400.000 sa tabung teh sadinten sawengi teh. Ieu ngos-ngosan urangnya teu kedah mayar gratis eta. Nikmat ngicep, nikmat dugikan ka nikmat runyah renyong duka naon bahasa Indonesia na runyah renyong runyah renyu gitu. Tadi atawisna eta kanikmatan teh anu kabengku ku nikmat iman sareng Islam mudah-mudahan sing ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala ti dunya dugikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terkhilaf salawat miwa salam mugia dilimpah curakeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat ka para tabiin atba'i tabiin tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kaangkeun umat anu pangsaena janten umat anu teu putus harapan tina rahmat Allah sarta mudah-mudahan urang sadayana sing kenging syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna sambil ngantosan anu tacan dalam lengkap jalanan macet di perjalanan baitnya kaleresan ayeuna teh budalan pabrik biasana wayah kieu teh janten mararacet keneh di jalan. Namun panginten teu ngirangan kabingah urang sadayana mudah-mudahan anu hadir sadayana oge anu teu acan hadir mudah-mudahan sing sami kais ku syafaat mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunya dugikeun ka akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salajengna ieu teh ngarupikeun proses nya calikna urang di masjid ieu teh ngarupikeun proses kana urang perjalanan urang sadayana kana kenging ridho sareng panghampura Allah Subhanahu wa taala. Prosesna naon margina? Margi ibu jalmi anu resep atanapi jalmi anu cinta kana proses eta leuwih panjang umurna jeung leuwih loba rezekina jeung leuwih kuat kaimananana eta anu resep kana proses atanapi kana proses urang sadayana janten teu acan dugi urang teh ari kana tujuanna namun ieu teh perjalanan ngajalankeun proses dina mencari atau mencapai ngahontal kana mardotillah kana teu ujug-ujug dihampura jelema teh ku Allah teh henteu teu ujug-ujug dipikaridho ku Allah teh henteu tapi aya perjalanan aya proses nah ulah waka urang fokus kana hasilna da moal aya jelema asup ka surga ku salat moal aya jelema asup ka surga pedah mineng getol salatna teh salat tahajudna salat duhana salat witirna salat fardu mages puguh berjamaah moal aya jelema asup ka surga ku ayana ku salatna moal saur saha teh saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal aya jelema asup ka surga teh pedah mineng salat atawa getol puasana teh Senin Kemis aya eta oge anu Senin Kemis lain Senin Kemis nama nyeunghapna tabese nyeunghapna Senin Kemis moal aya jelema asup ka surga pedah getol puasa nya moal pedah zakat ka unggal poe zakatna oge terus asup ka surga moal surga mah nyaeta henteu bisa dibeli ku salat henteu
teu bisa dibeli ku salat, ku puasa henteu. Lamun jelema masuk ka surga ku salat bakal sarolat kabeh. Kosong pokokna mah kebon sawah malayan ka karbon. Sarolat teh terus. Nya bakal sarolat teh terus jelema teh. Da asup ka surgana ku salat. Saur Kangjeng Rasul sakabeh pagawean ibadah jelema eta lain keur asup ka surga para sahabat naros ka Kangjeng Rasul. Gusti upami salira sarua kaula oge asup ka surga lain ku salat lain ku puasa. Saur Kangjeng Rasul. Kunaon atuh? Kunaon? Nah. Kunaon sih asup ka surga? Kunaon atau asup ka surganya? Nah iya Bu. Asup ka surga teh nyaeta kurahmat Allah. Kurahmat Allah. Tengah jamin jelema ajengan ka surga henteu can puguh teh. Loba ajengan asup neraka. Loba bonon asup ka surga. Nya eta mah kumaha cek prosesna. Tadi teh da urang diwajibkeun urang sadayana ngadamel ngajalankeun proses eta satawis urang sadayana henteu putus harapan tina rahmat Allah. Anger urang mah ngagantungkeun kana harapan urang teh kana rahmat Allah. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma ilam akun ahlan li ablugha rahmataka farahmatuka ahlun li tablughani li annaha wasi'at kulla syai'in. Terang hartosna henteu Ibu? Henteu, maneh keneh henteu lah. Nah gitu. Rah aman. Hartosna nyaeta amal hiji jalma eta henteu leuwih halus tibatan rencana Gusti Allah. Namun dina reresan ieu saur Allah eling-eling jalma nu iman ulah putus harapan tina rahmat kami. Tah ieu proses eta teh supaya urang teh kaasup jalma putus harapan tina rahmat Allah. Ieu mah kana hasilna pokona mah urang mah hayang kawin kanu kasep ciga Nabi Yusuf we. Ulah wakah ngarep-ngarep kawin hayang kawin ka anu kasep ciga Nabi Yusuf lamun kaimanan anjeun kasabaran anjeun teu ciga Siti teu ciga Siti Zulaikha. Siti Zulaikha maninggal wajah ganteng Nabi Yusuf eta teh kumargi kagantengan Nabi Yusuf ka kasepan Nabi Yusuf eta bisa ngingetkeun ka Gusti Allah. Subhanallah. Ulah waka hayang boga pamajikan geulis siga Ratu Bilqis lamun maneh iman maneh henteu ciga Nabi Sulaiman. Ciga Nabi Sulaiman ari hayang ka Ratu Bilqis. Ari jeung Nabi Sulaiman teu apa sejarahna. Teu apa kumaha sejarah Nabi Sulaiman kumaha. Ulah waka hayang boga istri anu sabar solehah ciga Siti Sarah lamun iman kayakinan teu ciga Nabi Ibrahim. Ulah waka hayang boga pamajikan sapertos Siti Fatimah saumpamina ayeuna kawani anjeun dina ngaluhurkeun agama Allah teu ciga Sayyidina Ali. Itu naon margi supaya engkena kesinambungan supaya bisa mencapai karena mardotillah, karena ridho Allah. Dijodohkeun Ibu, dijodohkeun anu kurang kanu leuwih, anu leuwih kanu kurang, dijodohkeun anu dijodohan pan beurang oge caang jodohna teh jeung peuting teh poek pan peuting beurang dijodohkeun jeung peuting. Jodohan cik ari beurang dijodohkeun jeung peuting. Terus ayeuna luhur jeung handap bulan jeung bentang ari panan poe jeung saha? Mamang jeung bibi nya
Inung jeung jodoh-jodohan teh. Ari panan poe jeung saha? Iya. Eta tanyakeun kanu jomblo eta mah. Panan poe jomblo gitu. Panan poe teh ya mamang jeung bibi, ari ua jeung saha ua? Nah, jeung panan poe ua mah. Ua jeung panan poe nya mamang jeung bibi, inung jeung bapa, beurang jeung peuting. Bahkan alus jeung goreng, ari ua jeung saha? Ua jeung panan poe ua mah. Nah gitu nya. Nah itu ada istilah. Dijodohkeun kete, jodohkeun. Pan anu lumpuh dijodohkeun jeung nu lolong teh. Nah, cenah nu lumpuh dijodohkeun jeung nu lolong kumaha? Nu lumpuh dijodohkeun jeung nu lolong. Pina dikawinkeun tan nu lumpuh teh jeung nu lumpuh. Jadi pamajikanana lumpuh, salakina lolong. Ku mitohana dipanggieunkeun sapeda. Panggieunkeun sapeda beca. Ngan anu nyetirna pamajikan dihareup cicing disetir, tadi disetir, dipengkol pengkol. Salakina di tukang ngabose. Bade ka mana? Bade dagang. Nah, jadi dijodohkeun eta. Dijodohkeun anu lolong jeung anu lumpuh. Atanapi henteu dijodohkeun ge dipasangkeun. Pan aya babaturan teh dua jelema ya anu hiji lumpuh, anu hiji lolong. Babaturan ceuk anu lolong. Cek nu lumpuh teh lolong. Pokona mah maneh lamun hayang ulin kayak dituduh-tuduhkeun ku urang asal urang akod ceuk nu lumpuh teh. Sok lah ayo urang ulin. Ayo siap, urang mejeng aya namanya. Diakod we anu lumpuh teh ku anu mengkol kakatuh, mengkol kakenca, eta anu lolong teh kumaha ceuk anu lumpuh mah henteu teh lolong. Nah, mengkol eureun. Aya naon sia eureun cenah sia lumpuh. Ceuk nu lolong teh aya naon? Pokona mah eureun we heula eureun. Oh, aya awewe nya. Nah sia apal maneh lolong, engko lolong tapi apal. Dia keur ngakol teh, engko lolong tapi keur maninya awewena nya. Awewena teu make kutangnya. Nah sia nyaho maneh lolong. Eta dina tongong nojos ka aing heuras kieu saudara. Nah gitu. Tah kitu nya. Janten ieu prosesna dipasang-pasangkeun. Urangnya ieu teh dipasangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipasangkeun menuju dipasang-pasangkeun ya teh nya ku Allah Subhanahu wa taala supaya naon? Supaya ayeuna tiasa ngabuktoskeun kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tiasa nyaeta memperjuangkan keimanan ku prosesnya eta. Jadi sekali deui sok ayeuna kumaha cenah urang teh dina ngajalankeun proses ieu teh dan teu kabeh jelema resep, teu kabeh jelema ngewa, teu kabeh jelema atoh, teu kabeh jelema senang gitu nya, teu kabeh jelema bunga henteu. Aya wae cenah lamun urang keur ngajalankeun proses syariat agama Allah, lamun urang keur ngajalankeun proses ibadah keur menuju kana hiji perkara eta pasti aya naonana, aya halangan-halangan, pasti aya halangan-halangan, pasti aya gogoda, dodoja, cocoba keur nguji kana keimanan urang. Kumaha cenah ka abdi mah cenah loba nu ngewaeun. Nu matak oge saur Imam Syafi'i kade bisi eureuk neangan karesep jelem kade bisi deuk neangan karesep jelema kumaha cenah urang kidul ngarah resepeun urang kadel urang karer ngarah resepeun ka urang ieu urang wetan haram najis ibu lamun jelema neangan supaya batur cenah raresep najis disebutna teh. Naon sababna? Sabab tepikeun ka poe kiamah anu ngewa bakal tetep
tapi kan tetep ngewa anu resep bakal tetap resep nu resep mah nya tapi kan KPK mah ge da mah jadi tapi kan kata tanya ke ajengan minta cai asupan kertas ku ajengan teh eta cai teh dikocok-kocok ya asupan di tulisan Arab asupan kertas ngarah naon ngarah resepeun batur bae antep nu ngewa mah samodarna nya deuk ngewa ka urang pek samodarna deuk ngewa ka aing mah gitu sugan-sugan paeh mawa kangewa disebutna teh nang karak baeud bari jamadud paehna teh nya bae kul mutu dawuhan Allah dan Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim kul mutu bi ghaidikum sok geura mararodar bari ngewa kana bari mawa kangewa nah gitu nya bisi leutik ka hate bisi anu ngewaeun sok samodarna tadi ngewa mah pek wae urang teh geus nyieun amal soleh disebutna teh mere kasempetan ka batur suk cenah ngewa keur cenah ngewaeun sugan 16 tahun mah atanapi 60 tahun mah pek cenah ngewa kitu nya bisa deuk ngewa ka kuring sok samodarna kitu la ilaha illallah eta teh hartina eta teh hartina la ilaha illallah geus moal anu bisa ngarobah kecuali Gusti Allah nya kitu supaya lebih kuat iman urang lebih kuat iman urang henteu kasilih ku cenah ku meureun ku susuganan sugan we antep we samodarna nu ngewa mah kitu nya qul mutu bi ghaidikum iya Bu prosesna nu mawi dina resan ieu urang menuju Allahumma anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka teh hartosna teh resep sing mugi-mugi abdi resep ka Gusti nya cinta ka Gusti pasian abdi cinta ka Gusti itu jadi saya deui pilih ayeuna dina prosesna ieu maksudna ibu terang genteng terang merempira ku orang kampung genteng terang eta teh teu ujug jadi genteng henteu leres tina naon asalna tina taneuh di podolan di podolan di kihan di tajongan dijejekan digalai eta taneuh narima we ceuk eta taneuh sok deuk ngahina aing mah pek wae satakar kebek beurang peuting oge aing mah da moal naon kalahka capek anu ngagalai leres digalai wah diaduk dicaian geus dicaian teh diaduk dilemeskeun diayak kalah capek ngurus taneuh ya nah geus kitu teh geus lemes terus geus pepel tinggal sadiakeun citakan dicitak isukna teh set disaruakeun henteu cukup semetinya can jadi kenteng di poe 40 peuting eta di poe dituuskeun di angin-angin eta kenteng nya mana kenteng teh keheula jigana ya prosesna heula geus di poe teh digaringkeun diliatkeun heula teras dibeuleum bari tutung saware bari asak saware geus dibeuleum karek disada tring nu tadina bem nya ada jadi ngeunaheun aya nu disadana tring eta teh prosesna tingali heula tuju pan urang mah nya mun aya kenteng hiji alungkeun we teu apa nyeuna mah ciga kumaha ya pira kadar ustad kotopelo atuh pira kadar abi kolopetong deulekeun mas Andrena ciga kumaha ta ustad teh mas Andrena teh gampang teu sok teu gampang sugan jadi ustad simsalabim langsung gebrai henteu ngata kurang dina rarasan ieu prayogi naon prayogi ngahormat ka Pak Ustad di Pali Kulon di Pali Wetan aya ustad di Pali Kidul aya ustad
dipalih kalir aya ustad sok ngahormat kana ilmuna naon sabab prosesna tingali ieu mah aya ustad lain disampurkeun kalakaan tepe ustad bade tuan nah ada ditaringalkeun atuh eta teh jelema tolol teh anu lamun ustad keur tuang ditaringalkeun barengan di dinya barokah disebutna ciri jelema geus deukeut jeung Allah resep tuang sareng ustad ya pupurian manyuguhan teu maneh atuh ngilu-ngilu dahar nah gitu nya jadi ciri jalma caket sareng Gusti Allah resep tuang barokah teh disebutna barokah tah kitu di antawisna janten ditekenkeun iman teu cukup iman aya prosesna tuh ujug-ujug gitu tuh ujug-ujug prosesna pan urang oge nya urang oge dikawitan ku ngagungkeun ka Allah di akhiran ku uluk salam di akhiran ku uluk salam di akhiran ku kawitan ku ngagungkeun ka Allah di ditungtungan ku uluk salam teu ujug-ujug uluk salam pan salat oge aya prosesna eta deuk uluk salam teh ibu deuk uluk salam teh kudu jungkal jumpalik kudu ari salat proses sanes proses teh proses proses kana assalamualaikum teh proses hayang salamet teh dugikeun ka jungkal jumpalik heula ngan omat lamun ibu-ibu salat omat sujudna ulah beungeut heula ulah tuur heula terus dampal panangan nya dampal panangan nembe beungeut ieu mah beungeut heula jedung teh nya tah ade tah kitu di antawisna salajengna atuh para ibu sadaya ngutamikeun kana amalan setengah jam paintnya kirang langkung sanes tausiah atau naon disebutna teh sanes tausiah naon bahasana teh ngecebrek we lah ngecebrek anu terutami nyaeta urang semoga mudah-mudahan sing aya manfaatna nah cenah eta teh ajengan lain ustad lain ngecebrek we cenah heukeun bae nah ngecebrek oge dah nah gitunya nu penting naon nu penting supaya orang tiasa ngahargaan karena prosesinya teu ujug-ujug pan urang ge baheula teh lahir ka alam dunya teh teu ujug-ujug lumpat leres teu ujug-ujug lamun jalma fokus kana amisna hungkul kana henteu ningali kana proses disebut jalma jalma sombong bakal sombong jalma teu apal kana asal purwadaksina teu apal kana di mana jeung ka mana nah kitu nya jadi supaya ulah sombong teh di mana ka mana sagitunya hadan Allah yakum ajmain wallahumma fiqhil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya imam bi amri rahman. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya naib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya qutb rabbani wa ghazi samadani. Kanjeng Tuan Syabdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ya Muhammad Baya bin Malka Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya ala kubur minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat bin ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami' kulli wali waliyatin lillah. Assalamualaikum ya jami' badalahi sholihin. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. As'adakumullahu ta'ala yaumal qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuhul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته ومن شر الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الله آبائي وإخواني والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والصالحين مع العاملين واسم الصالحين والمهندسين ويدعو المصنفين صالح الصوفية المحققين ودولة مجمعين يوم الدين شهر الله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله عليه الصلاة Ruzun Sultanul Aulana bin Syana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani wasili Syekh Nasallahu sirramul aziz wa nafa'ana barakati makaramatihi wa midana bil asrar syai'ulillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الله على سلسلتهم وشرهم وفروعهم والخدين عنهم وسوسهم Banten masih sama Banten masih Banten masih sama Banten masih sama Banten masih Banten masih Banten masih saya Madhoti Sambas Kalimantan Penolong berkati makaromati Muhammad dan Amir Asra Syai'ulillahi lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanallah baina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa likafatil muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimalil mubarak wa nadana min qiyamah khususan man zamanahu min barakati susan ila ruhi ramallahu ta'ala wa sanaruhi wa ta'ala wa sanaruhi wa ta'ala wa sanaruhi Awasalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسوف ما غزر الأزرد من في أسرار ولا يتجمع من سادهم Al-Fatihah wa junabirahum bidin wa dunya wa akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ada doana ka sadayana oge sami-sami urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala kanggo putra putu urang sadayana. Utamina nyaeta putra putu urang sadayana nu masih dina ais dina
Aisan ibuna terutama ibu dina Aisan di pesantren di sekolah oke. Mudah-mudahan putra putu urang sadayana dibarokahkeun dipaoskeun yuswana disehatkeun jasmani rohanina diluhurkeun darajatna Allah Subhanahu wa taala dihasilkeun pamaksana tercapai cita-citana disaekeun akhlakna dijembarkeun manahna dibabarikeun rizkina ditebihkeun balahina terutami nyaeta dipaparin kegiatan iman Islamna diangkeun dilebetkeun karena jajaran umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunya dibikeun ka akhirat kalayan aya dina aisan pitulung Allah Subhanahu wa taala salamina bi barakatuh al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanal maghfiril wal akhiril wal muqaddasakun wa lafina talabat wa tisil muradat inatil zaman wa izalatil ujbil ghayahi wal mahib asitu yumul raditunu Alaihissalam. Oke, ngaduaan upang saena kanggo putra putra sadaya mudah-mudahan putra putra sadaya oke keluarga urang sadaya mudah-mudahan ayeuna dijaga ayeuna pangraksa Allah Subhanahu wa taala anu tebihna anu caketna atau ulah hariwangnya mudah-mudahan ayeuna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala disalam dia dipabari kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala atuh anu tacan gaduh jodoh sengal dipabari jodoh amin ya rabbal jempe nini mah nini kawin deui nini amin kawin deui nini mudah-mudahan anu can gaduh jodoh engal kepenat jodohna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi anaqim alala fayyal awwalin fahum mahmud. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati jaa'a al-mursalun idh arsalna ilayhim at-tayra fakallabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tafayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qawmun musrifun.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميت أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل سوى النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ورزق من يشاء الله كما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتبعوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون mangga ngadoa dina hati masing-masing kanggo nyuhunkeun diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ngajaga ka abdi sadaya, ka kulawarga, ka putra putu kana iman Islam abdi sadaya, kulawarga, putra putu urang sadayana, terutami ngajaga kana lemur urang sadayana. Kana lemurna supados dijaga bisi ayeuna lemurna kakeunaan ku kausap setan. Nah, lemurna dijaga. Terus ayeuna nyungkeun ka Allah dijaga naon batin urang, lahir batin urang saya dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Hadiahkeun ka Ibu Rama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengna mangga arudunan bala-bala. Euna. Ya panas kayaknya. Panas kayaknya gini. Karena bala-bala haneut nya. Salajengna naon ayeuna? Mau sholawat anu seueurna 111 kali referensi langsung ti Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lamun Abdul Qadir kudu make bilih naon? Bilih Mang Qadir urang mana ta? Kudu make Al-Jailani nya. Upami jalmi nyebatkeun nami Syekh Abdul Qadir Jailani eta make Al-Jailani maka engke di akhirat maka di akhiratna eta di akhir kemudian bakal kenging bakal ditulungan ku Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nangga salajengna ngaos sholawat ulah leuwih ulah kurang 111 kali ayeuna ditungtuna nyari enggre di bumi mah di sawah di kebonnya atanapi di panyabaan di jalan di motor eta mah sing seueur tah mah ieu mah nu ditungtuna sakitu 111 kali supaya naon supaya sakaratna henteu nyeri supaya keur kenging bagja kenging bunga dina waktu keur supaya kenging kabungahan dina waktu keur sakarat. Nah anu gaduh dosa supaya maut teu mawa dosana, anu boga hutang supaya hutangna teu kabawa maut eta supaya teu kabawa masing hutang pinuh bumi pinuh langit ku hutang eta jalma maca sholawat dipangmayarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dipangmayarkeun ku Kangjeng Nabi. Awas sari ya supaya naon deui eta timbangan amal jadi berat ku ayana awasan sholawat jamaah anu deuk ti soledat kana neraka jadi tetulus cilaka ku awasan sholawat soalnya upami poho karena ngaos sholawat berarti poho bakal kalangsu jalan ke surga moal aya bakal buntu jalan ke surga na eueuh
Oh jangan ka surga. Nah gitu nya. Mangga disarengan sareng ayeuna urang sono ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta syaratna kudu sono, kudu hoyong pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ngarupikeun cita-cita urang sadayana eta. Cita-cita nu pangsaena nyaeta cita-cita hoyong pepenak urang sadaya sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu nya. Ini di dunia keneh ge bakal senang. Bakal bohong lamun jalema maca sholawat teu bisa ngabungahkeun ngabahagiakeun ka anak pamajikanna bohong. Geuningan anak pamajikan urang mah teu bahagia da si irah teuing sia daek maca sholawat atuh. Geuningan gitu. Geuningan anak pamajikan urang mah teu bungah irah teuing anak pamajikanna maca sholawat atuh. Da kudu kieu carogena maca sholawat hoyong rindu sono ka Kangjeng Nabi putra bojona oge anak pamajikan lagi sarua maca sholawat sonona ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitunya. Sakali deui. Sabar kali 100 sabar. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Sarang. Assalatu wassalamu alayka Rasulullah. Anjing bari nyapek deui. Nya sok we bari nyapek teh naon bari nyapek teh naon mangga. Masing dek bari nyusuan bapana ge pe. Nya teu naon. Abdi mah cenah dek di bumi bari nyusuan bapana sok bae. Nya bari peureus meuh nya peureus nyusuan bapana. Bapana disusuan. Hayu. Sarang. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma ramsi Allahumma abdullah wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna nyaeta ngaos tasbih eta nganana sami nomor pin nya eta nganana sami kata sandina nyaeta 111 kali nomor pin. Amun salah nomor pin mal cair atuh nya 111 kali ngaos tasbih kanggo naon kanggo ngajeujeran doa urang sadayana kanggo ngadamel cukang lantaran jamatan kanggo urang sadaya nyaeta munajat ka Allah Subhanahu wa taala nyuhunkeun naon nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala dipaparing kakiatan iman sareng Islam, nyuhunkeun dipaparing kabahagiaanana langsung ti Allah Subhanahu wa taala. Kade bisi kabahagiaanana lain ti Allah. Lamun kabahagiaan ti Allah mah moal gampang moal seep, tapi kabahagiaan ti makhluk mah kabahagiaan ti makhluk mah kabahagiaanana hayong ti Allah. Abi mah kabahagiaanana hoyong ti Gusti Allah kitanya. Nya kitanya nyuhunkeun kabahagiaan teh ti Gusti Allah, Terus nyuhunkeun naon deui? Nyuhunkeun kasalamatan ka Allah Subhanahu wa taala, salamet anu ngasuh, salamet anu diasuh, kitanya. Salamet anu dikantunkeun, salamet anu init. Salamet naon kalina? Salamat anu berangkat, salamat anu cali, salam paparing kasalamatan sareng nyuhunkeun salamatan kanggo urang, kanggo kulawargi urang sadayana. Kalikan ngalangkungan aos tasbih nyuhunkeun deui nyaeta urang sadaya nyuhunkeun kawani kaludeung kateuneng dina ngalaksanakeun parentah Allah. Haji Goni Haji Gopur eueuh kawani Ibrahim benci tak budak kudu dipencit wanita Nabi Ibrahim mencit wah ini parah nih
Ibrahim pencit anak anjeun. Kumaha teh pencit ulah. Wah, ini parah nih. Gitu ya. Gitu ya. Banyak yang pencit budak, tapi keberanian Nabi Ibrahim eta menjawab Allahu Akbar. Nya dilungsurkeun wahyuna ka Kangjeng Nabi Ibrahim Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar Ibrahim. Dibaca ku Kangjeng Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca ku Kangjeng Nabi Ibrahim takbir. Allahu Akbar dibaca. Eta kawitan Allahu Akbar dipasihkeunana teh diwahyukeunana teh ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Ngarah naon? Ngarah aya kawani. Nya ieu mah titah minta diserahkeun ka salaki nu tara daek salat da beuh kawani atuh. Geus puguh salaki teh teu daek tara daek salat. Sok minta diserahkeun penting ieu keneh. Kumaha cenah atuh abi jadi rana? Baena da loba ayeuna nu bakal ngawin. Kan nyaeta cenah can kabayang. Keun kusim kuring dikawin salalemur. Alah kumaha? Gitu ya. Jadi sali deui. Edek moal aya. Akang lamun akang teh daek we salat serahkeun abdi peuting ieu keneh. Aya kawani? Saon? Mun pamajikan teh daek salat, serahkeun peuting ieu keneh. Loba we mah. Aya kawani eueun can. Maca tas beh mata oge. Mata oge maca tas. Marah aya kawani. Emang kawani. Teu katah adan subuh sieun jurig. Anu kekertekan ngabiricit. Kawani. Kita wiridan, kita dikir. Ya, cik, ari di jero kuburan urang bakal bareng jeung saha? Di jero kuburan urang bakal bareng jeung saha? Deuk mamawa HP ka jero kuburan. Nu bakal maturan urang di jero pakuburan teh wiridan, sholawat, maca tasbih, maca yasin, maca taeta batur urang di kuburan teh. Lain babaturan teh naon anu sok arisan teh naon ngaranna teh? Lain eta. Lain babaturan eta mah da moal ngilu ka kuburan. Anu babaturan sok arisan gini ngariung arisan nya. Lain da moal asup ka kuburan moal ngilu tah. Rekeningna teh dibawa ka kuburan henteu. Muni kana rekening teh, kana ATM teh muni ulah poho kudu dibawa ka mana. Moal mau dibawa ta ATM teh mau dibawa ka kuburan. Nu bakal maturan nu bakal nyaangan di pakuburan ka urang teh eta wiridan. Ieu malikum salat maghrib ararinir. Assalamualaikum salat isya geus puguh, salat subuh geus puguh. Assalamualaikum teh samagribeun mah atuh sasubuheun. Saloho sa isyaeun nya. Wiridan eta batur urang di pakuburan teh. Nya ayeuna cak geuna seuri cacalangapan. Cacalangapan kayak di kubur gogoakan ya. Anu bakal pangheulana digegero di pakuburan teh. Bus ka kuburan terus di ruang kabayang eta kuburan Mama di jero kuburan teh. Bapak gogorowokan ka inung ka bapak. Kasaha gogorowan teh? Ka inung ka Mama, abdi hayang keluar ya di jero kubur ya yang hirup deui. Bapak. Percuma gogorowokan gagarawakan di jero kubur oge. Gogorowan ka inung. Gogorowan ka bapak. Kalau menyebutna bapak, cobalah menyebutna abah. Ya, ka bapak teh. Ya, di jero pakuburan teh gogorowan teh. Bongan sia keur waktu hidup di alam dunya tengah gugu ka inung bapak. Ya. Nu bakal inget pangheulana inget di jero kuburan teh ka inung ka bapak. Bakal pangheulana inget teh. Coba. Tah ayeuna urang hoyong gaduh rencang di jero pakuburan
Karena waktu orang keur susah, keur bingung, moal susah, moal bingung, moal pening, moal pusing, moal. Naon lamun jalma sok ayeuna. Referensi Kangjeng Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dibacana 111 kali mah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' wa ala kulli shay'in qadir. Tulijul fina wa tulijul fina tukhrijul hayya wa tukhrijul hayya man tasha' wa yusur rahmanul dunya wa man tasha'. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu salajengna ngaos ya Latif 128 kali yang di mana aya syaratna eta mah aya syarat. Naon syaratna? Syaratna teh ulah sarwana. Syaratna teh ulah sarwana. Naon batur peditan deui ku urang teh ulah sarwana. Batur ngewa deui urang teh ulah. Ulahnya siap. Mah kumaha? Ditinggang ku nu gelo ditinggang deui atuh sia teh sarua gelona meureun kitu mah. Syaratna teh kitu. Engke di mana jelema ayeuna
teresepeun ka urang, terus urang minta tulung ka Allah, engke ku Allah diadukeunana jeung kai, tah jelema eta. Diadukeunana jeung batu, ku Allah teh engke teh moal jeung urang. Diadukeunana jeung awi, engke teh ku Allah teh. Arti meusan. Hah? Jadi capek cenah, bakal capeun tah jelema teh. Bakal diberek, bakal capek gawe teu apa. Gitu. Jadi ulah sarua, lamun jelema ngewa ka urang mah bebe jawe ka Gusti Allah. Ya ulah saruana. Engke bakal capek geura. Tah, di lawanana tah diaduna jeung kai we lah, atawa jeung awi, atawa jeung batu, atawa jeung taneuh. Sok diaduna. Jeung urang mah aya loba urusan, urang mah loba keneh urusan jeung loba keneh kewajiban anu can dilaksanakeun ka Gusti Allah. Perintah ngalaksanakeun nya ulah saruana nya, ulah saruana dicarekan ku salaki. Carekan deui salaki teh. Carekan ku majikan, carekan atuh saruana. Eta mah saruana nya. Saruana. Cenah urang ge moal saruana cenah moal saruana aya nu adan deuk cicing we aing moal saruana sok salah wae ieu mah. Ieu nu goreng ulah saruana. Aya anu doliman deui ku urang. Ulah. Itu Allah ya Latif, 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 ya يا لطيف بخلق عظيم بخلق وانت بنا يا لطيف عليم يا خبير الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anu salajengna nyaeta rasangan tawajuh ngadep ka Allah Subhanahu wa taala, niatan deketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala, terutami nawaitu taqarruban ilallah ya, nawaitu taqarruban hartosna ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, maksudna ngadeketkeun supaya urang caket sareng Gusti Allah, maksudna da Allah mah caket leuwih deukeut tibatan paningali panon, leuwih deukeut tibatan Allah teh leuwih deukeut tibatan pangbenge ceuli, leuwih deukeut tibatan pangrasa leta, leuwih deukeut tibatan urat anu nganteng dina genggerong. Allah teh leuwih deukeut tibatan urat saraf, urat
nadi urang leuwih deukeut tibatan nyaeta naon karetegna hate urang leuwih deukeut eta nya niatan. Jadi Allah teh leuwih deukeut tibatan ayeuna paningali panon ya leuwih deukeut. Nah gitu ya, niatan urang dekat-dekatkeun diri ka Gusti Allah. Mal aya jalma anu pangdeukeut sareng Gusti Allah ngaleuwihan teh jalma anu maca la ilaha illallah. Mal aya. Nah, niatan mata oge cek tadi teh. Jadi maca la ilaha illallah lain kesenian, lain kabudayaan, lain hayang katangar, lain hayang eta teh kewajiban maca la ilaha illallah ngarah urang teh jadi jelema gitu. Nah, jadi jelema sombong sagala nu urang kuduna sagala nu Allah kuduna ieu sagala nu urang kumaha aing we sora-sora aing sagala nu urang panon-panon urang ceuli-ceuli urang suku-suku urang terus naon deui kadituna sagala nu urang we pokona mah gitu nya. Jadi sagala nu urang eta supaya dileungitkeun eta sagala nu urang teh gitu nya. Dileungitkeun sagala nu urang teh dileungitkeun nyaeta anu aya nyaeta nu aya nyaeta keagungan ngan anu aya teh keagungan Allah. Nu aya teh keagungan Allah. Nah gitu nya. Ya dengan tanda-tanda keagungan Allah. Kalimah kuncina surga, kuncina kebahagiaan dunia sareng akhirat, kuncina miftahul jannah, miftahul sa'adah, kuncina syafaat Kanjeng Rasulullah SAW. Sateuacan Allah ngadamel bumi jeung langit jeung sapangeusina Allah ngadamel kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nya di mana dibacakeun kalimat la ilaha illallah aras eta deng-deng ngageter eta aras. Saur Allah aras cicing aras saur eta aras cek eta aras ya Allah abdi moal bisa cicing salagi Gusti teu acan ngahampura kana dosa jalma anu maca la ilaha illallah. Dijamin ku Allah Subhanahu wa taala kang umat Kangjeng Rasul pinuh bumi pinuh langit ku dosana eta jalma umat Kangjeng Rasul mah sakali maca la ilaha illallah beak dosana kabeh dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Ngan aya anyakal macana teh aya aturan teu gampang maca la ilaha illallah teh gampang teu kabeh jelema bisa mah aya nu sieun ditewak polisi maca la ilaha illallah teh puguh polisi ge sok maca urang mah maca la ilaha illallah sen ditewak korami sen ditewak polisi nya maca la ilaha illallah sen ditewak polisi nya abdi mah urang mah maca la ilaha illallah teh era ku jelema era kumitoha nya maca la ilaha illallah eta maca la ilaha illallah eta keur jalma anu gede dosa mah wajib tarik macana keur jalma anu ada urang mah bersih mana aya jalma bersih eueuh ayeuna mah Kangjeng Rasul wae ge tarik maca la ilaha illallah tarik maca la ilaha illallah Kangjeng Rasul para nabi oge tarik lamun lalawunan kadenge bakal nepi ka urang mah berarti tarik mata kitu ge nya mata kadenge ku tepikeun ka ayeuna eta tarik para sahabat teh macana teh la ilaha illallah Kangjeng Nabi ge dina hate atuh moal kadenge ku urang ku tepikeun ka ayeuna nya jadi Kangjeng Nabi oge tarik gitu macana maca la ilaha illallah saur Kangjeng Rasul sajalma anu maca la ilaha illallah sakali dihampura 4000 dosa gede ku Allah Subhanahu wa taala. Nya anu percaya anu teu percaya moal engke upami ibu-ibu angkat ka Madinah engke dina makam Kangjeng Rasul aya seratan dina gerbang makam Kangjeng Rasul aya seratan dina teh syafaati yaumal qiyamati hakun
Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaat kaula nulungan di poe kiamat dijamin ku kaula surganya Rasul nya eta di poe kiamat teh eta moal bohong, moal bobodohan, eta bener. Lamun percaya, lamun teu percaya moal. Itu. Lah dina pantok kahiji, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Amin. Mungkin dina makam Kangjeng Rasul aya tulisan ke upami bade lebet kadinya ti tangah heula sakedik baca eta ta. Dihampura cenah dosa 4.000 moal teu percaya mah. Mun percaya mah nya percaya mah nya dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. 4.000 dosa gede dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah la ilaha illallah eta keur paragineut teu kleuker meulah jantung ngagurat jagat kagorengan jeung panyakit jeung kabodohan seseret urang moal turun tumurun moal tuturubun ka anak in sakali deui teu kleuker meulah jantung cik ibu lamun ibu bodoh bapak miskin deuk diturunkeun ka anak karipuh ka sedih ka nyeri ka peurih moal deuk diturunkeun ka anak incu moal maknya kabingung turunkeun ka anak incu moal ulah turunkeun gawat ayeuna keneh teu karmana eta besi urang pernah ngomongkeun ka gorengan batur besi urang pernah ngewa ka batur mangkaning keur nyiram besi turun ka anak incu urang tah beda ge jeung serikeun nu bisul keur nyiram nah ada anak bararisul nah besi kitu nya gawat kumaha cenah besi abdi pernah ngewa ka batur pernah besi terap besi turu besi kaalaman ku abdi moal ari ikhlas mah macana la ilaha sing ikhlas maca la ilaha illallah moal tuturubun moal TS moal geus we sasarat urang jeung eta oge geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala ari percaya nah kitu nya mun teu percaya keneh cenah da lain ceuk isak lain atuh pugu eta cek sim kuring jijieunnan gitu nya si jijieunnan hadisna dina hadis sahih saur Imam Bukhari dina Sahih Bukhari nya raf'ud dzikri raf'u sauti bidzikri ba'dal maktubati kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi sing horeng dikir tarik teh pada melan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat lain jijieunnan ade mangga nya kitu nya pikir tadi komo lamun salaki keur bingung salaki keur sedih sok ibu-ibu di bumi rada tarikan dikirna la ilaha illallah la ilaha illallah ieu mah salaki keur sakarat da ngajararan daog we geus puguh salaki teh keur calangap keur sakarat torojo teh ulah la ilaha illallah cenah cek pamajikanana ih hayang nejak puguh saur Kangjeng Rasul teh sok baca dinu hareupeun sakaratul maut teh kalimah la ilaha illallah ari ieu kalah dicarek atuh nu nyarekna ge ajengan deui teu kagok ajengan tolol manya Kangjeng Nabi nitah ari ajengan nyarek tolol ajenganna tah mah kadenya ari Kangjeng Rasul lakinu mautakum bila ilaha sok tungtun anu sakaratul maut teh ku kalimah la ilaha illallah ari ieu torojo teh disorban ulah la ilaha illallah asa pak ngarti asa teu ngarti ban coba dipikir heula saeutik ari nabi nitah ari eta nyarek nya nah kitu nya jadi saya deui ya lain jijeunannya tapi eta teh semata-mata ya kewajiban nyampaikeun urang nyampaikeun nya Allahumma anta maqsudi waridhoka matlubi atina mahabbataka waridhoka wa ma'rifataka ala bizikrillahi tatma'innul qulub tina hanapeun bujal ya la tina hanapeun bujal wah hanap teuing buruan tina hanapeun bujal ka dieu tah kana munan tarik la
Adianya saur Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali kitu. Gitunya. Lah. Hah? Ka dia tah. Terus kana katuhu kahanapeun susu katu ilaha aya roh dirinya ruhul kudus sebenarnya teh roh sadayana jalmi soleh sadayana para nabi ngarumpul di dinya dina roh di alam arwah teh ilaha bantingkeun ka dieu ka kulah kenca ka belah ke kana susu ken susu parawan lain susu nini ngagaplek susu nini mah nah gitu ilaha illa nya illallahna hanapeun susu ken illallah nya bari sunat bari peureum nah cenah peureum inget ka mantan inget ka popotongan lain inget ka mantan peureum teh bari nginget kasayan indung bapa kasayan guru inget kana kasayan guru-guru inget kasayan jalmi anu moal tepi ka Allah mah moal ka tepi tapi proses lah proses karena kasayan ibu Rama kasayan dulur kalusan lanceuk kalusan tatangga kalusan mata kudu loba oge dikirna papai kalusan RT kalusan RW kalusan lurah nya kalusan camat kalusan papai sing loba dikirna tah sing inget kana kalusan eta teh tawis dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulah kagorenganana ieu mah kagorengan besan we nu dipikirkeun nu diinget-inget teh kagorengan minantu kagorengan mitoha atuh teu ikhlas hirup kitu mah saha jalma ya dangukeun heula saha jalma anu dina hatena aya teu aya rasa teu resep ka hiji makhluk mau ka hiji jelema modarna moal mawa iman ade lewat salametkeun iman urang ku kalimah la ilaha illallah misalna teresep kana hayam teresep kana entog ngewa aing kana entog sajalma anu dina hatena aya teresep aya ngewa ka hiji makhluk komo ka mitoha mah komo ka jelema mah maka eta paehna moal mawa mawa iman kada bisi teresep bisi ngewa ka hiji jelema katanya Allahumma anta maksudi wa ridhaka malubi antina mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifataka tikawit latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sirri latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafas latifatul qalbiyah dugikeun ka muraqabahnya muraqabah ka ditu ka dairatul ma'budah urfiyah sok ayeuna pasangkeun bari peureum di dinya Allah dina kalimat thayyibah la ilaha illallah kan ada moal dugi ka jam 8 atuh kareng ge nah cenah asa geus peuting ieu ge dosana loba teuing lain asa geus peuting la ilaha illallah 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 ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
la ilaha illallah, 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 la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Qadir Mustafa. Mangga ngadoa dina hate masing-masing kanggo kasalamatan utamina kanggo putra-putra sadayana nya mangga di dunyana di akhiratna ya terutami cita-cita orang sadaya naon tadi pepenak sareng Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya dzal jalali wal ikram Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ala tabaraka wa ta'ala min sadatina sallallahu alaihi amin ya Allah amin 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 ya bin ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam rajana namen mazal tabana mana kana rajatu ma sawayan yam kharat hada ramadan akana shaliya ya rahman rahimin ya akramal akramin ya rahman rahimin ya muyaddamil wala musida liman aswada wala sadda wala ra Allahumma bijamil amwaidika bidaro ikman jaman liman jalan tamil mati sallallahu alaihi wasallam wa muslimin jama kama husnul khatimah Allahumma aslim ya Allah ya Rabbah waj'alna jalhu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tajmin Allahumma ja'al akhir kalamina inna ya ajalina qala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'alna wala tadurru ma fil ardi tu'atika warjuna bi rabbina wa Aqim taqwa Fi'afiyati wa salamatim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijabatikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram Allahumma madin fi hukmuka wa imam amrika wa suka wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satacana ditutup painten kasadayana niatan kasadayana upami enjing-enjing hoyong ngadamel kabingahan kanggo anu sanes gitunya upami bade bobo oge sami gitunya tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.